Mantap kalau Bandung ngimpi kapangi kos nu hirup baeja eta kos kitu wali Allah mah. Mantap ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere khusus ari Hidayatullah. Cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin. Atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nugara ibiyane wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim wala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama cek Imam Syafi'i aya anu siasat di zaman peperangan. Zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung kita ngahalalkeun minuman teh. Minuman kita dihalalkeun. Kiai, siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh. Ayo, hiji-hiji pan. Halal apa enggak? Halal apa haram ini? Haram. Cek Kiai. Bunuh cegeh. Kiai, minuman ini halal apa haram? Kiai kan embung nyebutkeun halal, tetep bae kajen paeh lah. Jihad fisabilillah. Haram cegeh. Tembakan sabaraha puluh kiai di Bandung harita. Pas eta Qadi Husein di Bandung. Kiai, ini minuman keras halal apa? Haram. Ya, ini halal. Jago apa? Halal ini. Silakan aja. Baru ini ada kiai yang menghalalkan. Iya, makanya minuman-minuman kayak gini namanya halal. Silakan. Ngapa? Eta kan make taktik ngaranna. Ayo halal teh cacat. Tercela ai halal jeung halal beda saeutik. Mantap nyana dipeluk, ini baru kiai kita. Eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu. Anu balik ka imah. Kiai ngahalalkeun, san ngahalalkeun. Ku kami kadenge kabehan jadi pandi saksian. Ceuli siang ngadenge naon aing. Jadi halal. Korek sia ceuli siang. Ya itu tadi kiai ngahalalkeun, tanyakeun ka sajana. Kiai tadi ngahalalkeun. Subuh ceuli siang ngadenge ngan beda saeutik halal. Ta eta. Eta ngaranna make taktik. Halal jeung halal aman nya. Dipanggil ku Belanda ka dibere susu. Hamba lain ini kiai kita. Atuh jangan nginum susu, pamajikan nginum susu, nyana menya susu etanya susu itu. Masyarakat dibere ku jana aya terus. Tenang jangan eta ngaranna siasa. Loba gua nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kurhi, Kutubul Aulia dakwah di gereja. Zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwahnya nama. Lain saasup-asupna ka kelenteng, lain saasup-asupna ka gereja. Sabaraha kardinal nu asup Islam, sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam. Sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur. Atunya nama lihai bahasa naon bae bisa. Jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona. Geus tenang-tenang wae nyana mah. Urang ulah katuturuti aya can bisa mah. Waga ulah katuturuti dia urang bae. Nyana mah nyana bagian ku siti tanda kewalianana kuari teu eureun-eureun nu zarah. Ina kita memunia deuleu bae jelema masa bada maut namun sabada mautna engkeuy-engkeuyan jelema zarah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah. Dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya. Embalaya tuh kuburan malah melumpat urang liwat ka dinya. Kuburan. Emang kuburan pernah ngagel lain kitu. Embung aing mah.
tapi ka kusur makan daratang ka wali mah daratang sebab naon sebab teu sieun di kuburan wali mah tentrem tenang hati urang ngeunaheun di kuburan wali mah asa ulah sorangan jeung ulah peuting mah sorangan pagon emang sama watak bae meureun mah boragan tapi nu jelas beda dijugjug bae kuburan wali mah sebab naon wali mah wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot nu di Mina maot ulah dianggap maot nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot wali Allah maot ulah dianggap maot bal ahyaun balik hirup ya nama nu mantak urang zara ka kuburan wali hirup wali mah nyahoeun loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku jana mantak loba nu ngimpi ka panggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere khusus ari pidayatullah cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nu garaib yakni wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum yazanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae di mah lain bae saya di hareupeun bupati bae diome pan bupati yang mulia leh aya ku ari jelema atuh eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana horeng tukang maling manya mulia belon tak kiai teh nu sok karari itu teh kiai goblok tah tolol tak kiai teh teu sadar urang para DPR yang mulia di mana muliana eta bakal titah tanggung jawab tah kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat kiai ka dieu sia cek malaikat zabaniyah nu manggil lagi zabaniyah aya naon sia mulia-mulia DPR eta yang mulia para DPR yang mulia para pemerintah mulia naon sia goblok anu hampura ieu mah pada urang namanya ieu mah ngadaguan sapeker langsung dah mun dibukakeun tah ku urang jaheuh mulia di mana manya ka pamalingan yang mulia nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna para DPR yang ranteun teu wani nyeun panjana pancana kiai nunjukna ka dinya bae ulah loba omong ya ngaji ke mana ya kan ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling tilok maksiat tipi teu boga kunaon teh mulia-mulia kunaon pohon malah mah disebut eta kan kiai tolol eta ku situ eta nu mulia mah Ustad Harun yang mulia jelas kan sebab salatna konsisten duhana kitu keneh peuting tahajud maca sholawat zikir mulia munggu Allah wajar lamun Bapak Ustad anu mulia ieu mah DPR para DPR yang mulia bari kikiran teh aduh kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara tak DPR wah nanaon dia sia sampai kena letik ieu lah
Masya Allah wala tasih rame oke kitabnya Riddatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa dina harti ulah dianggap jelema dipaksa murtad ulah dianggap ilu budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf kitu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentrem nyana iman ka Allah iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha jang nu dipaksa. Jadi dipaksa mah ente tulisanan. Urang keur cicing di hareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang. Haju urang dibawa ka hiji perumahan kosong, urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang. Aya jablay. Nah urang teh diadukeun kunyana, kunyana dipaksa urang titah ngasupkeun eta senjata. Dipaksa kunyana dipaksa urang dikedengkeun kitu kan. Nah tuh ya otomatis kan karena dipaksa atuh. Terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu. Tuh. Ya eta kumaha eta? Ya tentang itu dipaksa. Dipaksa itu doraka tuh naon. Mantap kaji pendi mah ngarep-ngarep aya nu maksa. Tolol jasa sama budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Suganda rada beda cenah jeung di imah. Kumaha teh gitu? Henteu teh doraka teh. Dipaksa mah rufi'al qalam angkat pena teu dituliskeun teu dicatet walau tada fajun nazain murtad Zaid teh dewasa murtad gua cek nyana aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria, Isa, Ruhul Kudus, Tritunggal. Atawa iya pangeran mah iya naon? Yo Gajah Mada. Wow. Brahmana. Eta pangeran-pangeran Hindu, Buddha. Nah, murtad berarti nyana. Kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil, setelah panggil kita tobat, lamun teu daekeun tobat bunuh. Eta negara Islam. Negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Pindah agama bebas. Di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya, adina Katolik, adina di Protestan, bapana Buddha, mana Konghucu, wambalaya. Saimah beda agama. Oh, belah itu deui eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh. Poncol teh ya, ieu nu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ieu nu saantero na kuari nu ka Banten Jawa Tengah Jawa nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga. Malah ieu pasantren tatet belah dieu gereja.
pak enteng orang di pengkolan anak di gereja itu gereja Maha Kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Gue lagi kaget barang datang, ya Allah pohara amat. Padahal ya mutiara lawang sorga sanad Bukhari Muslim di dinya araya kabeh. Tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik. Belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui salah tiga mah kok sekarang itu salah tiga mah Islam Kristen Katolik saimah eta di kitu kok sekarang itu Jawa tuh kok situ nah Zaid murtad Haju edan jadinya murtad heula karak edan ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh dina waktu keur edan teu meunang antep tunggu sampai waras ieu kan lamun nyaritakeun di negara Islam di negara urang mah tuh emang aman-aman bae ganti agama suabua teh teu beragama ge suabua teh sabodo mun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman dilarang masuk Mekah ada apa ini padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah wajarlah presiden melayat ke sana tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya sakitu bae ternyata teu meunang wallahu a'lam. Oh, mantap ge. Hati-hati keur ieu ge. Aing geus ngocoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama. Bere duit lah, anu lah. Kuari $4 hampir 15. Atuh ieu pan politik can jelas, ekonomi kitu keneh. Komo kamari main nu bebe jaga gula ge bari ceri kunaon aduh cenah warung kula ambruk warung sia ambruk sia mah lain ku Jokowi ambruk bae kos kitu mah jeung modal ngageletik atuh ai ngomong ambruk potongan totongan sia mah ulah nyalahkeun presiden tuh lamun itu mah nu boga perusahaan miliaran triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes sia mah teu kudu presiden eta sasaha ge sia mah ambruk bae. Ih, jadi kiai gitu amat, aing mah gitu bae aja. Aing teh datang ka kuaeu, datang ka Iraha. Nyana make kos Soeharto planning repelita. Soeharto mah pelita 1 2 3 4 5. Jelas perjalananana. Kuari tahap awal jeung ieu dek pertanian disiapkeun ti Jepang, ti Cina alat kuari geus numpuk kuari. Jangan laksanakan pertanian dak Allah udag-udagan sia jeung aing moal dihujanan sia ku aing ayo kuari numpuk alat ya beki kuru bae kan Jokowi kumaha lalakona cek nya teh sakali teh hujan di Aceh banjir teh datang ka loba nu maot teh bae teu kumaha coba hayu masyaallah kula mah ingat anu buta teh bae anu buta ditanya ayo negara kira-kira bagus apa ente presiden negara raja bagus sianya bagus buta ongkoh embe kula susuna golode embe jadi subur susuna ayo nu diimah ulah loba omong siapa tertanya teh jeung kanu di imah hubunganana jeung nu di imah mah tam embe kula susuna subur awakna lalintuh sapi kula gitu keneh sanajan kula teu neuleuh tetapi ieu suburna lain lalagaan jadi berarti presidenna ieu adil lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak
Antak dipuri beusnya nu bengkak susu. Eta mah digali meureun. Gara-gara sampai kerletik jadi kos kieu. Bareres ya. Ai kadegetan teh ka luar tah. Asa bodoh lah. Masya Allah. Nah, menang 2 tahun maut presiden. Nyana makan di lembur ya cari tadi Arab. Mak cari tadi kawasan Arab. Nyana kan di lembur teh nyawan. Nanti nyawan presiden maut informasi teh nyawan raja bae raja maut teh nyawan. Kabelah dia na kuru embe na kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seuti. Perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu. Ditanya deui, Pak, ya presiden raja urang geus ganti rancan. Ari rarasaan mangan kula mapan tepung gudenya jeung tepung gudele. Itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti. Kok bisa rarasaan? Tina naon tah perasaan? Tina embe kula kuru. Akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah. Lamun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang. Yo bener. Ieu raja urang geus ganti. Kira-kira raja na ieu adil apa teu? Kok bisa nyaho teh adil? Tina embe. Jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur. Raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru. Eta kan dalil eta di kitab eta. Sama dongeng di kitab dam. Hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal kuari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna. Raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang. Kasalaman teu pernah urang mah tuh. Ja palingan heula di televisi. Televisi na ge hajuna renyak-renyak. Keur manyana naletik televisi na renyak. Atuh begitu kadeulean bae pantau presiden. Nah, teu jauh urang mah. Nyana urang mana, nyana sakolana di mana, ngan muncul bae jadi presiden. Teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna. Ieu bae perekonomian, perpolitikan jeung hewan urang. Nah, hewan urang tah subur apa henteu? Tinggal gitu bae. Sebab menyatu alam jeung pamimpin, baik di negara maupun agama. Ketika kiaina jeung presidena jeung pamimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah, ieu alam bakal subur, alam bakal ngadukung, alam ulah disangka hubunganana alam jeung manusia. Mun batak disebut aya hubungan atupan urang teh alam. Alam. Anasir unsur nu opat, hawa ardu ardu, ma'u hawa nar opat anasir. Urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh, 2 cai, 3 hawa, 4 seuneu. Alam teh teh. Nah alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keuleun ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil. Mata ketat baheula mah kok ieu dipaculan teh gambrung ngeunaheun jasa set kuari mah 5 kali dia tidak ekeun anceb. Tidak ekeun anceb. Sarua jeung aing embung dipaculan cak alam cak taneuh. Embung aing dipaculan embung, sarua embung. Embungeun taneuh ge. Nah, pan eta teh urang lamun leumpang aju urang teu make calana. Eta teh dongeng zaman sahabat ya. Dongeng supi, urang leumpang make samping aju teu make calana. Apan eta teh bumi peureum. Deres lah nu lalaki mah deres. Mun aya awewe make samping aju teu make calana. Alah. Cak taneuh teh ya aduh. Aing disengsarikeun. Ya keur carita alam. Sarua
alam teh neuleukeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi mantak sok bae kira urang asup ka imah jelema nu boga hutang hareurang kabawa alam teh kabawa ku situasinya urang datang ka imah lagi hareurang urang asup ka hiji imah jelemana ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang urang datang ka dieu tari isamat cek ini ini imah alam ngadoakeun tah kan teh sok urang datang ka jelema anu sok ngridit beuh hareurang ngajan kumaha ge dina diukna geprek we dieu cai geus biak 5 gelas diesan malam bagulan sia kunaon sih nginum deui nyaho ya hawa hareudang jasa cuma teu gering meureun nyaho aing jatilok kieu di imah aing mah tapi di dieu kunaon hareudang nginum deui nya make es deui coba aing ngobrol jeung si aya naon ieu mobil sia ka mana tarik delar kunaon emang 3 bulan ka 4 teh dibayar otomatis aing puguh panas bae hate aing ngentap jasa ieu asa di neraka bae oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing badak aing bari teu betah jasa horeng hate sia ieu nempel teu meunang sagual teu meunang aya naon muarah bae kapangi jeung pamajikan awas awas bapak sia teh keur ngamuk asup aya ucing ditendang cak ucing sial jasa cek aing teu puguh teu karuh ditendang ayo keluar kotok tendang kunyana aya anak naleutik ena pajar embet cak mana anak sama anak cak aing anak embe gitu eta coba gara-gara eta Masya Allah kari tuh kan situasi hate lain deui teu panas urang ka sisi imah ka ditu coba ini ka sisi imah bareng datang ka sisi teh lawang nyengkleh lawang urang nanya ka pamenjakan bi ieu lawang rusak tah naon kamari tajong ku bapana meng ditajong anak kotok ditajong pemajikanna ditampili tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh lawang nyengkleh udah tepan panas eta situasina guys aing mah balik bae moal bebeja deui kanya ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakieu malah ngahutang meureun bener bae barang sia ka mana ari atuh bebeja ka aing eta tadi aing moal bebeja tadi sia datang bebeja ai balik teh bebeja diuk semoga duit aing hutang lah tuh bener bae jahanam ieu mah ieu eta situasi tapi lamun urang asup ka imah salat narapi maca sholawat nagetol zikirna kitu keneh teu boga hutang masyaallah urang datang ka mang ieu ti samat lah tu hirup dek naon deui janungguan paeh doang nah leket teh atuh rasa-rasa teuing hirup ieu jangan waya ke kurang di daharan jamal beak itu pamere kolot aduh dagang eukeun lah tuh sadaekna bae penting mah urang ibadah jajal mah tuh ujung-ujung aja paeh bae jiheuh nya mah tuh malah mah tuh kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu ge aya keneh ieu zakatna tah dibagikeun deui emang mah ulah ka mana ieu kitu kula ka jero deui tadi dibere duit nya 5 juta ti isa amat ieu yo atuh deket isu mah tuh masyaallah isu kula menang ka dieu aduh mah masalah ya Allah nginahin jasa sana masyaallah anak kula hiji mah santai lah geus teu kudu sarakola penting bari ibadah bae ka Allah sapira hirup nungguan maut doang kurang kumaha deui urang syukuran ka Gusti Allah imah sakieu tegerna kitu keneh kendaraan kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah geus lah dagang yang geus teu pati ieu teh geus sapira atuh urang kan dideuleukeun ku Gusti Allah tah leket masyaallah tiis pantang nu tiisna mah eta nu 5 juta na tah atuh
semua saja ngobrol kalau mah pamit keke lah besi di jero metakeun imah heula metakeun sangu bener kagak dah kuda jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak kadi kabeh kadi dahar berjamaah dar bo peutuy aya jengkol aya lauk asin aya daging aya kotok penciteun aya kabeh cek nu diajak Masya Allah ya tararis ayo dah hitung kayak sabaraha duiteun tadi tis bari hareudang deui ente kan tenang tuh Masya Allah gitulah orangnya alam milu ngaduku ikir cerita contoh nubuta tadi nementak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku orang bisa dirasakan walau yartada pajunna lam yuqal fi jununi jalma murtad aju edan ulah dibunuh dina waktu keur eda tungguan cageurna wal mazhabu wallahu